Nomor keempat, talabna ubur sirat, kaulan neangan supaya lancar di jembatan Siratal Mustaqim, neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fissaum wassadaqah, kapanggih di puasa jeung sedekah. Ya Allah ya Rabbi, jelema anu sok puasa di luar Ramadan, Senin Kemis komot terus-terusan puasa, tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nusuk puasa tuh 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok. Nah, itu lain puasa dokos gitu, puasa karena Allah. Ayo santri 7 penting puasa baik bukan lagi cabai rawit pohara jasa siap puasa naon sih hebat amat pasang masan sarwiti aing goblok cek sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih. Ya Allah atuh lain puasa kos kitu lain ya sarwiti mah teh kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor. Lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat. Masya Allah, tapi kadang-kadang ayah sih awewe tadi dibawakan mobil kayak embung baik, tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf, Masya Allah, mana Kang Pendi? Emang enak? Ya aduh, abdi rindu, jajan nanti. Mana Kang Pendi mana? Jajan, jangan keluar pedet ya, gorenganan, make bata beger baik, sia ngaganggu aing baik. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim, kabeh orang bakal ngajembat, justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Siratal Mustaqim, kuari ngajembatna anu kuari sering sedekah, nu kuari sering puasa, eta ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim. Nah Masya Allah aya anu sakilatan kos kilat datang ke surga, aya anu kos manuk plek langsung datang, aya anu kos kuda sak datang ke surga, aya anu lumpat plek aya anu lempang, aya anu ngesot tapi tetep bae datang, aya anu kakara ke salengka dua leka gejebur iya. Jalan ke gejebur bagus tadi awal. Aduh, keadaan ada kumaha tuh. Sedekah. Masya Allah, can nyorang kula ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya hiji penny jajan orang. Malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, mawat tiis di jero kuburna kan ditanya, begitu ditanya maca Quran osok ieu tiis daun ieu tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah hanjakal teu AC ceknya teh. Aduh ya kieu mah aya kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sedekah ya dak jelema. Ya Allah ya Rabb, Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari ya tah bere tah. Aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Siratal Mustaqim na babari datang ke Haji Pendi, Haji kula ti kamari can dahar saha ye tu lain dahar sia. Tidak kuat aja lah. Lain diberedin. Ada ini juga kadang waing di kesehatan waing ya. Ye, jelema hirup mah. Ya sing hadis ya. Datang ke situ dahar berarti kan kudu usaha. Jelema kan keur lapar dibere nasehat. Lapar mah bere sangu lain nasehat. Nya geus kieu bae ya tukang nyekelan batu mana ya ku aing. Aya sia ku aing sia diwawalkeun sia ku aing. Masya Allah, jelema butuh dahar, bere dahar nasehatna. Jelema butuh ilmu, bere ilmu nasehatna. Jelema hayang kawin, bere awewe nasehatna. Nah, ieu aya jahe, kemudian hayang kawin, bere lalaki. Eta ngaranna nasehat. Siap.
Oh, siap. Atuh saan wayangeun awe ke modelnya na. Pemajikan geus ngusir. Tah ieu lah sehat lain ceramah. Nu asli mah kumaha kebutuhan. Masyaallah karim. Nah ieu uburis sirat. Kapanggih ku kisakikil barqi. Ternyata 2 hiji puasa, nomor kedua sedekah. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalamatkeun urang. Ketika orang jadi jelema sugi, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunanan sholawatan, aing mah sakieu ayana lah, aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana nu butuh, ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo kemang Haji Panderi tuh panjeun mah teh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kakurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah Haji kadegeun duitna basah tokoh masyarakat kos gitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleun geus. Da ieu si hade ya, si hade. Nomor kaopat baca Quran, jang soal munkar nakir, jelas tamati kisah kikil balki. Nomor kaopat angka 3, nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa. Puasa urang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur deh. Urang loba sedekah teh. Ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis. Nanya orang ke malaikat aya titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa ieu tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa sedekah ke lancar di jembatan Shiratal Mustaqim. Kalima tolabna zilal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas. Aya nu kesang teh liput, aya nu kesang datang ka mata, nu kesang datang ka irung, nu kesang datang ka sungut, nu kesang datang tergantung kumaha amal-amal masing-masing. Panas. Tah, engke aya anu seuseurean we, batur mah kapanasan nya mah kieu, malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we ceuk. Sia dayakeun rokok di akhirat, pabrik lagi sareueuh. Emang aya naon tenang. Batur kapanasan ku iwan teh cak sapanas dan teh tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tayu mah hese jasa mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai gersep desa kana dunia waharat nah ieu terakhir supaya direnungkan ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolak tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan
numantak jadi kiai tapi iya ngalengit-ngalengitkeun resep nanu hese ge. Masya Allah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala nu sababaraha urang